Geus ieu teh ngilo teh. Keur ieu cutiu ieu jang babon. Ieu jang ka cutiu ka jero. Ieu jang babon. Heeh. Alus kieu ieu mah ge bersih euy keur kana gua habi we ieu mah nu bersih ieu mah. Dasar wa ieu ge cutiu bararesi ka bege. Nah, geus eta teh keur babon mah. Tuh ieu mah geus alus. Sabaraha kilo eta? Sok tak eta kilo jang babon mah sok. Buru lah sibuk dia ieu mah jelema beunghar mah sibuk. Riweuh. Pun cutiu mah ieu babon cutiu. Ganeng lah yang didagor tapi berarti mata kilo ya. Nah, ieu ini nang babon teh menang capek-capek teh aing nya. Lah sok kitu nya anu kuli mah. Ai keur manehna mah alus dibersih-bersih. Ai keur dunungan. Sok tah kilo babon eta. Beurnya tadi dicari. Heeh lah, sok geumpeur anu bogana teh da ampun lain tah we pegawe atuh cutiu. Sok. Tah ieu babon tuh. Wah, geus nepi ka dieu tuh babon mah. Mah kilain kitu daraka eta Geus ieu tuh geus. Leuwih teuing malahan mah ieu kudu dikeduk deui sok turunkan geus ecagkeun. Astagfirullahaladzim, aing mah teu hayang cobrik emang dititah deui dibuat aing mah da. Ieu cokot deui tah ieu 10 kilo tina ieu. Heeh. Babon nih. Pai ngabeunghar atunya reuncem emasna da kitu ning hirupna teh. Aku teh eta kana gua habi nu ieu tah. Astagfirullahaladzim, amit-amit aing